Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lies Nur Ani Padilah, abdi ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade maca sajak ngeunaan Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Panona beureum siki saga leungeuna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang, Arkidam Jante Arkidam. Di panganduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan, Arkidam Jante Arkidam. Di peting angkep ku mendung, Jante raja alam petang. Matek aji penarawangan, manjing kaliang sesoritang sinar. Jeruji besi pak gade milang ku ramona. Ngarisik hayang sidik, Jante mencerong pantri polisi. Kimantri tindakan andika lelewa bikang, ngabokong jalma ketibra. Arkidam ditalikung leungeuna dua, sorot matana gentab sesenan. Sameme beak poe kahiji, Jante minggat niti cahya, kaluar ti panjara. Sameme cuntuk peting kahiji, mantri polisi nyusep di dasar walungan, teu nyawaan. Ngan sakitu hapunten bilih aya kalepatan, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.